Rif, pangbejakeun ka masyarakat. Persikerta bare main. Main yang mana, Wak? Jeung Irmas di Bandung. Kira eta na, Wak? Isuk tanggal 23. Wah, Wak, kes kurang dibejakeun masyarakat. Terus rencana nama rek manggil mantan pemain Persib. Sasabe eta na, Wak? Zainal Arif, Heeh. Atep, Eka Ramdhani. Wih, mantap desa urang kedatangan pemain Persib. Wak, kayak kurang dibejakeun. Yang usah, Wak, kurang dibejakeun ke masyarakat. Yang urang beta. Ulah tinggal hiji. Geus yang urang bae, Wak. Ih, si Marif disuruh sakit itu teh ku Pak RT. Mantap buruh segala. Kebeneran nya di dia. Ayo Nerit. Iya yang si Pak RT. Terus isukan desa urang rek diadu tajong. Anjing naon Nerit? Persikerta lawan Irmas FC Bandung. Tapi kabar nama erek aya 3 pemain mantan Persib. Bener Rip sia. Bener. Bener, ieu mah geus resmi ti Karang Taruna Desa Kertawangun. Asik. Biasa betul bungana. Bisa Ju. Cong lalajeunam. Oke. Ya mau jinjingan jang naon? Iya, aing tos ngajual daun tangkil, terus aing manggan Pak RT. Yang disejuk, aing marah bola laut. Ang saya kanto dah. Buah ni rokok kanto. Ju, anjing pintunya ieu. Desa urang arek kedatangan mantan pemain Persib. Ada orang selpak lah. Ya dol tesik nyeri. Berarti eta tengimpi. Kayak derhe. Marah belauk heula ta ngebejan warganya. Oh, nya. Jangan dan ngepeti di Pak RT. Itu enggak aku pilih. Marah belauk ngebejaan warga. Marah belauk ngebejaan warga. Marah belauk ngebejaan warga. Oh, berarti bejaan warga. Nggak bisa ngebejaan warga. Tom, HP-nya na kameraan lo. Oh, nasi. Isukan pang moto kenain ho jeung Eka Ramdhani. Atuh make HP-nya ne Ju. Sia mangece neman kana aing kos kieu teh. Aya budak ngora, HP-na kos kieu. Ieu HP tak kangkung di karetan. Otak teh. Di karung budak. Kayak inget taratangan bu RT. Di urang merek aya main bola, ketanggal 2 kilo. Main aja mana, Wak? Jeung Irmas Bandung. Bandung. Oh. Bintang tamunya sahabat. Si Atep, si Eka Ramdhani. Si Atep mati Persibnya. Oh, mantan. Nonton no? Oh, siap. Penggemar yo Atep. Engel kawaku. Tadi tanggal 23 lain. Oh, tanggal 2 kilo. Oh, siap. Bagus. Engel itu dah. Ngurutan ka semangat yo. Ono nemen ko bener. Cie marah. Tom, isukan pang moto kenain jang aya ho. Geus nyonyo ongkos ya ge. Matak ge yo Jo, HP teh jiga kieu. Sekarang mulai HP-na sarenteng. Emang boga duit Jo. Ngajual tepel mau naon Tom? Sabar aja 4.000. Sik, kompak teh. Bah, terkarumpul. Iya urang ketaratahan ku RT. Di urang ke tanggal 2 kilo rek aya main bola. Ayo, oke. Masih ente sewa? Bisa Tom. Oh atuh. Asan teh enak ya Jo. Bes meja suang balik Tom. Oh nah. Karena sia disamber kalah rindit. Oh. Gabik teh sia. Tom, lompat. Sia lompat kandi. Gabik teh. Lompat kandi sia. Gabik teh. Nih, sedang aing tinggalin kela. Gabik teh sia Jokong. Awas sia. Unbulang ku aing alungkeun sia kana sumur. Sia rek ate.
Iya, tadi wa RT ngebejaan di orang ayam main bola. Isukan nambah dulu. Nonton HP. Ya, nonton. Oh, nyembus, biar kalau ditutup. Kumaha nih yang keamanan isukan main bola. Atuh siap, yuk syukuran geus cepat. Iya kebetulan RT di dia, berarti kadu urang geus ka masyarakat pas ngarenyaho. Geus kabeh. Geus. Ngomong mah daratang. Oh, sina daratangnya. Nah. Uwe Nonton. nang gini. Di aya kopi. Oh, pe urang mah yang Hayang naon? kanon mitra. Aya makanan bae si Marif mah. Mitra ngokong baik lagi. Itulah ho. Heeh. Baru dakaran dia. Gor, nanya soranganan bae. Aing kenyangan baru udah krip. Tadi mah di warung. Oh, siapa tuh ting derep mau jinjingan juga mama. Kayak head nete. Iya gor aing ketalatan ku WRT. Urang RT main bola. Telat trip siapa aing nyaho tama. Nyaho. Rip tang jam jinjingan aher. Aing sulap. Sulap naonnya nena. Gerep nya enak pada melarip. Minggu tuh peureum naon. Enggak tinggal pada melah. Head nete sih gor. Oh, lete. Tuh. Oh, trip. Mampet ya Tom. Ya. Ya, mana tabrak bae. Gaben. Baru ayo wae. Ame aja Ini enggak. lalu lompatana. Angdu baru-baru ku suteng. Sian Hanya nena ya Tom kalau nu lompatan ku deh. Angdu baru ku suteng. Bang sultan. Yang geus Di atuh. sana. Itu na Rip. Nah, nah itu kerupuk. Mana? Oh, ID kan wah. Yo. Oh, ini ngena Rip. Opek teh setan. Siana jukung. Buka mata henteu sih. Ari lompat teh jula-jula. Sia ge jula-jula. Aing diberi ku si Suteng sama teu. Terus ayeuna sutengna kande. Tadi mah tukangan. Terus ayeuna kumaha? Nulis ayeuna mah tong balik deui nam. Oh bener Ju, suam nyiapkeun tanaga jeung kayak isukan ngadukung. Ayeuna mah tong balik deui nam. Nah, Aku informasi. Balik kanan meluncur. Gerak. Kan kira-kira saya tips datang Chan. Nah, us kami mau saya tuh. Lagi nih saya tuh datang us tuan lagi datang. ya uang yang kita Saya bantu ya. Kontak lagi ya. Deketin aja. Mobil lah, ada satu tenaga terdata. Mudah-mudahan ulah hujannya. Yo. oh datang oh datang oh Kang, urang hayang foto, Kang. Urang hayang foto. Enggak. Kadeuing bae. ayo yang keiraannya aing hayang dipoto teh deuh siap Pak, orang hayang dipoto jeung si Atu
Siapa? Saya Ayang na din si ate. Atur, atur. Gampil. ini mesti aturnya. Dan ngorojo mah di Bandung. Jam 1. Siap. Sabar orang yang dipoto. Kumaan wa, yung barudak itu. Kasi aturnya jeung payah. Mula. Nyantos atuh Pak. Tas eto. Si ate geus datang. Beneran. Beneran. Sana temenang. Bawa 6 tapi tungguan lo. Aya sidang dan lah. Oh, tuh baik saling lo. Gor, nyeneng pesarat nonton main bola mahal. Ya Erik tuh Rip. Ya. Aing ngefans ke si Atep. Aing beres namun aya bang cuma. Aing heula. Rip nyeneng kutu nang aing Rip. Aya. Oh, Dia dia alaan. Oh, tenang iku aing alaan. Ayo gor eta aing hulu gara atuh dulu. Kelar Rip. Iya ieuan geuning. Naon tanah? Nyaho ieu naon? Tewak gor. Kena. Ge, aing geus tahan ieu duh. Naon ieu Rip? Naon tanah? Naon. Tarik geuning aya ieuan Rip yo. Naon tanah? Naon. Kehet pantesan hulu aing gara atuh lagi gor tadi itu gor. Ieu poin jalan deui. Tadi bala dia yo. Tah, eta melat deui. Kita deui dagoan. Kumaha budak disiap ngadukung can? Geus tah ayo. Tahan waing ge. Naonnya na eta? Atuh dele baca ta. Ta. Sekarang aing baca. Geus lo ribut lu geus berangkat lu geus di sore. Ayo. Gor eta gatul mun hidup. Tarik geuning aya ieu deui Rip. Naon ieu? Tanah? Ieu. Nyaho naon? Hulu pantesan. Rip, ieu hulunya juga kebun binatang bae Rip. Kehet nanti. Cak kita gor ngomong baik. Enggi koencangan deui Rip. Oh, kita di bala dia yo. Ya, kami ucapkan selamat datang atau selamat sore ke Kasepuan Kak Kusutara yang telah ikut berpartisipasi. Ngadukung si Atep jeung si Eka tuh. Si Eka dukung saha? Paling bae masa lu pasti kita bae. Ya kan nih. Nonton Rip. Nonton moal. Geus nonton moal. Nonton Rip. Oh, aing mah. Geus. Hah? Geus. Gor, bujal ge. Nuntang untuk dia mah. Semangat persekuta, semangat. Tom, sia juga jamaah nah. Aing ke supporter sejati nya. Geus ayeuna mah song manfaat. Dukung. Balas, bagus. Ayo orang suang dukung. Ayo semangat tuh. Ayo asal dukung. Ayo. Kela. Tuh, tungguan lah tungguan. Tom. Nah, ini kadi poin talian lah. Cara lupa ka lapanganna. Kumaha? Kadi na kadi. Dah, Herklan. Siap. Tom, meluncur. Hais. Ya. Kosim berwarna kuning berpelat hitam nampaknya sudah berjalan kali ini dari Persib nomor 16 sodorkan ke sayur belantang
kali ini kota kota itu bayang-bayang walau saudara Atep nampaknya tak punya Atep. Kali ini Atep dengan cukup tenang. Atep dibayang-bayang Edi memenangkan perebutan ini. Atep Sekali mati telat di main yo. Ya udah dilakukan kali ini Kertawangun Egi sebagai kader selesai sudah sayap kiri cukup fokus kali namun bolanya terlalu cepat. Pihak Kertawangun langsung saja datang lagi Eka Ramdhani ngutak-ngutik dewa satu orang pemain di situ ada Ajat sayang sekali ini tendangan penjuru bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Irma. Ada boga baik iya. Nonton bola kudu ngarit heula. Nasib. Kepada pertahanan Irma FC, ya lemparan akan dilakukan. Bermoan yang nonton bola. Aduh, head nanti siya jukong. Opek megatan bae. Ari na, buru-buru tolong. Aik nonton bola kaburitan. Siya na kena di diana. Aing ngarit, aing direct nonton. Aing senam tuang nonton. Ano, aing can menang dukut nang sinam yang teu ka dito. Oh yang lu satu. Geus aing mah nyusul pandere. Aduh, ini si Jokong. Keplakan batu menggupak kieu. Menulis balubar. Emang sanggeus? Sanggeus, kanibanya tadi nak. Aing mah telat ieu mek di polisi Atep aduh. Nah aing kudu kumaha Eb? Yah mikiran nya neh engke pusing mikiran dewek tuh. Geus kali itu aing geus hareuk kieu nya neh. Opek teh, yang geus atuh. Ju, harinya na balik deui. Aing karut nya nah. Sekarut. Oh, Aing hayang papanggil si Atep. boro-boronya nah aing ge telat Rip. Terus kumaha urang? Atuh balik dek nah. Heus nama tuh. Nam. Aing hayang papanggil mun si Atep. Ya, kesan dan kesannya saya sangat terharu, speechless, luar biasa menyambutannya, orang-orangnya ramah, yang jelas ketika saya datang ke Kertawangun ini, saya berharap ini bukan yang terakhir. Insya Allah. Insya Allah, dan saya bisa berterapi lagi. Insya Allah. Oke. Tulis kasep keluarannya ada dalam. Jangan